mama panggelisna sakit itu juga apa hatena langsung ngali kok majikan eureun ge kerona kebikusi kebiku langsung sakit tidak teh geuning majikan itu tereli hemhezi kan langsung ke mama aja dong tuhi tu sanat meri tuhi mirasul hop majikan teh putar ke sat tuhi kemana kemeri tuhi ruka suku cium lama wah tuhi caya tuhi apa nabanaya hari mama aku cina janume bate isna hijanu mama tuh merah diketahui edan sekeluarga aku kan abunya abi kan ekor ayam edan Naudzubillah ini apa hiji we judul ngaji TLK budak pas santai itu sakit itu hartos bakal maut ka urang teuing saha anu pasti ibu mun maut teh bapak teh mun ngarakeun mah kawin deui anak anu mah bohong ceuri di kubur bohong bang teu maut ge ieu da ngecek omah mah kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi ada habis maut mang tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah sendirian diri terbungkus kain kapan jeng 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 cerik bapak teh mama da ibu nama mama tuh kamu bapak sabatur anak nunggunya pisan ka mama hayu urang umroh heula bareng ulah kamu teu bisa cek RT sieun sabarkeun lain ngalikeun pamajikan maot nage keur ibadah tos ngaji maot ngalikeun sing sabar mong bohana pamajikan aing ngirukeun deui eueuh cek RT keun sing sabar tuh aya gantina tetangga maneh bohai janda nu mana geus maot mah kawin deui mana anu bakal jadi bakal anak urang mata anak teh bejaan yang doakeun mama teh doakeun mata sok aya ajengan nyontohan bayangkeun bu da teu kudu jadi ajengan kabeh ya aku saha anu jadi TNI jeung polisi TNI kudu nyantri polisi ge kudu kaluaran di pasang bayangkeun membuka budak urang 4 hiji TNI 2 polisi nu katiluna teh nyatana bidan ka 4 ajengan kabeh pernah masantren TNI mah komo ka hiji jago ngajina maot ibu teh sakarat ditelepon uing jam mama ieu teh sakarat da bapak nangis heula maot tabrakan di entok balik datang ke imah ningali kolot sakarat ceurik nyumun kan mama abi ladang masantren nepikeun ka abi pangkat geus can bisa mulang tarima tapi baheula di pasantrenkeun abi ngan kurtiasa maca yasin make ilmuna da ayeuna ngadoakeun kolot teu bisa tajwid ka doraka ngadoakeun aja leres kitu eta nu TNI geus ngariung kabeh nyung ceurikan bari ngadoakeun hampura nu bungsu ngagenggeuk di dieu dan geus kageus wasiat hampura mama geus moali lagi nu TNI langsung nangtung ningali indungna keur sakarat saudara-saudara ibu kita sedang sekarat mari kita membaca Al-Quran bersama-sama siap gerak TNI maca yasin anu polisi maca waqiah nu bidan awewe maca surah amu nu ajengan terakhir bungsunal kinan sok tuturkeun mama abdi la ilaha illallah teu panasaran mau teh budak saroleh nya teh eta kan cina mah masan gila yang ngerti ya, tunggu aja tuan batu abi we, 5 bersaudara abi teh bu bisi nu terang mah putrana Kang Haji Marjud agi pae ajengan galedeg ta ieu budak muka hijina teh alhamdulillah ta ieu bisi beuleuh bisi teu apa eueuh beuleuh teu nanyakeun ge bisa nanyakeun ya apa kumaha amanatna apa kumaha sok kieu bangsa da aku mah teu nita jadi ajengan mesti kabeh da nyata teh sadayana limaan di pasantrenkeun nu ka hiji abi meureun kieu nu kadua tukang ngarongsen di Bogor ngan masantren 6 tahun nu katilu ngaguruan di sekolah cek apa keur ngariung eta mun keur puasa keune teu kudu jadi ajengan kabeh geuning ladang masantren mah manfaat komo pun adi mah gajina geus badag sasakalana teh ngimaman aya direktur ieu budak kudu dipertahankeun gajina gedean naon sababna sabab jarang karyawan di rumah sakit ku bisa ngimaman bener tuh ilmu mah teu berat mam
jadi radiologi tukang rongsun gede gajina teh beungar itu jeung urang teh urang udah mulut nu miskin. Halo terakhir itu ngosen dan ya bener ya ujang manfaat beda setahun usia nanti jeung abi teh dua tidak tunjau gawe bola apa teh abi meureun di dieu jadi kieu pun adi mangarong cek apa keune teu kudu jadi ajengan kabeh dede maneh tukang ngubaran katabrak sedan si Aha tukang ngubaran katabrak setan sok kamu jadi ajengan kabeh kase ya proyek jadi urang mau pikir urang jadi TNI bodoh jabatan teh hapa we urang ilmu agama teu aya saalit-alit nah untuk bila ini mudah-mudahan urang sing sehatkeun dohir sinaran batin amin maslahat dunya akhirat kuncina hiji urang teh kudu husnudon sareng engke lamun husnudon bakal husnul cekap segitu ibu cekap teraskeun halo dan atas jam 11 bu lami aing capek sekarang tuh kan kedua urang ngajaga warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Rasul teh diutus teh lain bade nyampurnakeun pangkat lain nyampurnakeun jabatan tapi nyampurnakeun akhlak hiyarukum ahasinukum akhlaqo pangalusna ti aranjeun kabeh teh jalmi nu sae akhlak ya gelis di barengan ku akhlak jadi sae ku gelisna jabatan di barengan akhlak jadi alus ku jadi pejabatna terus gitu ilmu di barengan ku akhlak jadi alus ku boga ilmuna kieu we jalma berakhlak pasti berilmu tapi jalma berilmu nisbatnya kecantang tuh bogaeun ongko ngaku Islam tapi kieu bari nangtung kene jangan laki mah teu meunang Pak aya we mah pasti dongkonya ngomong tuh ngomong sama Yabah komo sora parawan mau keris kamu nulis kalau tiap kesebok komo kesini gitu mau belok meren aja tengah rekan ya kumaha dalilna riyarukum asinukum ala kok dina mutar abi ngajar ditalar pang alusna tiri aranjeun kabeh teh jalma nu hade alakna kumaha ge kopea lain nu alus kopeana ade akhlakna ditato punten luar biasa daripada bebereng kieu laras gitu aya we lagu muatan ye pahlawan teu tiba lagi geus amanat lewat lagu kumaha sekala mutahar bangunlah bantuan era bangunlah untuk Indonesia tuh nuku dibangun teh jiwa pak tuluy badan awak heula mah paneuri akhlak heula kakarek ngadangdangan aw sumber daya manusia cek budak kuliah mah kakarek sumber daya alam ari urang mah dibalik sumber daya alamna diheulakeun sumber daya manusiana dipaneurikeun tungtungna kalaparan di negara sorang sabab pajangkung-jangkung para di pejabat teh bangunan teh anu ngeusiana teh masantren dan nyokotan duit rakyat nya teh naon loba ting bangunan tapi eusina teh masantren cacakan nu geus masantren mah korupsi anggar nyebut haram diharum juri naon tuh gila ini nu masantren geus edan komo teh masantren naon tuh gila ini syariat ulah kana hakikat urang teh sing luhur teh ikhtiar maksimal sok ayeuna mah prosesna urang laksanakeun engke janjina ca Allah oh da maneh mah bola prosesna hade yeuh janji ti puri pira kurek ngabohong Allah laras kitu laras amin ya Allah ya robbal amin lamun ayeuna urang diengkekeun akhlak dipaneurikeun nepikeun ka hayung diutamakeun teh pangkat akhlakna dipaneurikeun urang bakal kalaparan di negara nyalir mana dia Indonesia kongko Indonesia teh cenah sagala aya pepelakan dibanding jeung Arab mah pepelakan teh saya diurang tapi kunaon beungharkeun Arabnya teh sok pikiran eta tungtungna kalaparan paingan cek urang Arab al Indonesia qit'atun minal jannah Indonesia diibaratkan seperti sepotong surga dibanding
dibandingkan cek negara manehna tandus padang pasir bebatuan panas tapi kunaon nu teu babari pepelakan beungar aya urang babari pepelakan kalau miskin da hartana dibikeun ka batur repot ge atuh. Halo guys, sumber daya manusia leungit eueuh hiji acan sok di urang mun hayang ngarokok da urang mah subur kudu make gasolin di Arab mah ku bakat panas mun hayang ngarokok teu kudu make gasolin toelkeun we rokok kana batu potong eta teh kumanya hurung sih palingan aya lagu ya orang bilang tanah kita jelema geus mulai marantog berarti geus keseueun. Orang bilang tanah kita tanah tongkat kayu dan batu tongkat ditancapkeun nah ada jadi pagar di balong tengnya teh so di Mekah moal aya cecenet daun kahitutan moal aya kersen moal aya gotong moal tapi kunaon aya beuteuy di Mekah teh dikirim di Cikajang gaut gitu barok sok bu hajinya sok sagala aya di Mekah di hotel barokah dikiriman ya Allah mata di Mekah mah doma teh marontok dan nu ngaritna tukang ibadah akhlak diutamakeun padahal cukut hese doma teh lain tuh di urang mah cukut loba doma teh baregang nu ngarita leuwih begang tibatan doma waktu adan kalah init ngar. Halo guys sok teh baralik mah jeung ngapokan nah untuk bilaye Gusti mata orang bilang tanah kita tanah surga leungitkeun eta teh ada geus bohong mah geuning buktina mah orang bilang tanah kita tanah menang batur nah untuk bilang ingin negara urang teh beungar tapi loba keneh jalma miskin anu nadahar nasi aking loba jalma nu keneh kalapar hutang Indonesia beuki loba abi mangajakeun ditalar eta ya hutang Indonesia tahun 2023 inget keneh 31 Maret tanggal 31 Maret 2023 hutang Indonesia teh 7.878 triliun ditalar ku tapi meureun lunas aya mah euy sebut nyobaan mun dibeureikeun kana seblak muncul salam dunia sok tingali dina Google hutang Indonesia Maret 7.878 triliun eta teh cek Menteri Keuangan Allah kari beulikeun kana channel mah nyod naudzubillahi min kunaon teu diterapkeun loba aturan we hungkul da punten-punten ti desa ieu mah uang ieu sharing we pas dia abdi di ditu engke deui mah di tiap koordinator teh kudu aya tiap RT anu bagian ngabesen saha budak nu teu ngaji tiap imah kudu eta teh engke lamun oh budak ieu tara ngaji jaba menang bantuan copot bantuan setuju teh teu keneh kana hakaneun wae nu diurus sabab lamun budak di hiji kampung Barangon nu bakal dosa mana ajengan jeung pamarentah ulil amri ajengan geus ngurus kunaon pamarentah hari-hari kabagean dosana mun hidin sok tinggal ngabesen tinggal RT nitah ka pamudak rek buruhan atuh sabab lamun teu kitu ya kampung urang saha nu rek nuluykeun ari lain budak urang mah garos kitu nah udzubillahi min ayeuna mah teu diamalkeun sok we aturan dilombakeun kudu anu kudu diamalkeun euy jaca posrona dibadagan cedwarona diterapkeun ongko kieu aya nu maling sampe di penjara lila nah pejabat maling duit rakyat bebas terus itu kalau yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya yang benar di penjara yang salah tertawa sungguh mata dunia memang tak sempurna sadar kasar mulai tertumpak selalu dicopetan merdeka bagi modern anu bodoh bagi aut-autan Jawa Barat Jawa Timur rakyat melarat pemimpin semakin subur tingkat harga beas naik harga kolor terus merosot harga kancu semakin terjepit harga hutan semakin menonjol lebih baik berjalan kaki punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri itu korupsi anger nyuri rumah rakyat letih nyorak seneng kemancing salasa rasa rabuan nombor kemis kali cuma ketuguna sabtu ayam nipu ahad tiga edan angin barat angin timur mata urat daun nangka melarat saumur umur di akhirat kana neraka ini melicangke ditukerkeun kana wadah ini mata kudu mikir ke solot kudu getol ibadah halo capek Yuli
hayo we aturan nyoba ke dia mageun teu anggar we menang bansos teh si eta deui pasrona dibadahkan jadwarona diterakeun carita arek ngajaga kampung nepi ka kokol ditakul rumah peuting pas ka peutingna lauk gaer beak kudu ngarona jangan atuh sia teh ngajagaan tah kuncina teh mana tilu we bungtos ngajaga alat majelis taklim pangaosan pasan jauh we tilu-tilu ieu bohong we mesin pemerintah kita kemajuan tadi bangun pasarnya bohong rekese nyolek kalau mana di pasar nyolek kalau bajuriga pasar nah untuk bila ini ngan ayo nanti kieu ya ka pasantren teh sok didoakeun ari kana mah abi teh kumaha uang pangkal can maya di sekolah aku guru mah geus can maya sabaraha 1 juta geulang mama nu dikirim-kirimin pengajian jual mah abi deui sudah 10 juta deui duit aja mah tuwirang abi mah nya tahun hareup sudah kebon bapak maneh da tuwir jakat dua hareup sudah pada wirang sekolah pertanyaan abi aya teu anu ngajual kebon rek mayar guru ngaji aya teu da teu kudu ngajual kebon pira ge sabulan teh 10.000 15.000 tapi hese kana iuran ngaji mah betul tapi karena sekolah juga asa doa kawan teh sekolah padahal bos biaya operasional sekolah anggar jurig sia teh meuli buku teh ongko gratis ya teh uci betul jelas dibela nanya nah untuk kayaknya mah abi ngomong tidak secara data di masyarakat diobrolkeun deui da emang kitu nya ya sabenerna mah da teu kudu pira ge 5.000 tinggal punten Pak Ustad can gaduh panto aing ngami aya unggal poe jeung nyeblak 5.000 datang da jelema nu goreng teh pi duit ajengan teh sing ikhlas sing ngamakeun anu mah hari listrik duit mau dibayar kitu we dalil nama ya kewajiban ngaulang teh kewajiban ustad sabenerna mah kewajiban kol ngan kolot sibuk neangan waktu jangan ngajar bud kulantaran waktu jangan ngajar budak maka budak dititipkeun ka kulantaran ustad kayak dipan budak batur maka ustad waktu jangan neangan balikan deui setari jadi ngari di budak teh kewajiban kol kulantaran kolot sibuk neangan duit waktu jangan ngajar bud waktu jangan ngajar bud maka budak dititipkeun ka udah terus saya kali baru dapat tuh maka usah deh waktu jangan neangan bahaya kan pinter hayang sih teh bayar 15.000 emu aku aja nanti ngiri di Jakarta nah untuk bila ini geus boga ilmu cicing banyak ya kadieu lah geus boga ilmu mah bakal ngeunah ibu bahasa urang-urang bahasa saya kacaroge dan cek aja kan bapak sing saya kacaroge terus teh bapak sarua teu meunang kieu cek ibu teh kasalakina rumah tangga jeung sia mau kemajuan tunggul salakina teh hayang maju memilu karena truk Cirebon dedegong salaki gitu salaki teh pamajikan gitu teh salaki teh meunang kieu yo aing mah hirup di Cimahi ketika sebelum tiba lagi duit teh aya teu rata bebeak negara maneh teh ke sopil aja teh beak kemana di Cirian abi aku bikin ka saldo sakumat anggar pika sebelum sia hirup teh anggar anak tibarakan di negara maneh teh beak masuk ingret sekali kali obokeun anggar aing itu teh ngomongkeun aing tiba lagi sia anggar jalan-jalan aing mah kok aing teh began teh kana rahasia teh hayang hirup teh anggar aing mah teh hayang teuing aing panggil maneh teh geus aing geus mate cerekeun yo di tengah teh ngomongkeun ka aing pajak aing teh korek rahasia ngeureun geus aing cerekeun bawa lemari bawa dipan bawa kasur aing milu atuh ngenong deui salaki bedeg kumaha nu boga ilmu ibu bapak nu curhat carek ke pamajikan ibu nu curhat carek ke salaki nu boga ilmu mah kieu mun balik ti assalamualaikum waalaikumsalam bapak nuju naon ieu mah nuju ieu we ngaos Quran aduh betah atawa bapak ti luar ka ibu saha mamah nuju naon ieu panuju gegero aya kurajin sakitu bahasa teh enaknya teh aya kurajin da bedakan teh baras gitu ibu lho iya mah bapak karek ke sawah Waalaikumsalam ibuna geriweuh da jam 11 teh gegero we mamana jeung naon nya nuju gegero pak waya kieu si teh naon gawe atuh nya da awewe mah utapakna atuh gegero teh da memena ngepel di tengah imah budak ngacak di kamar waduh gak sih dibela ku aing cuy halo ibu halo
kudu nama berarti assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama nuju di mana? Ya nuju di WC. Pak nuju ke gero. Aduh rajin hapun ternyata tiasa mantosan. Yeuh aya sampul kanggo mama. Padahal teu menta sampul ngan hidang mawa gehu ti luar teu menta gabungannya teu. Aya ku geulis mama disebut geulis pada orang yang sekolah. Sekolah era. Oh geulis. Era bapak sekolah padahal hate nama anget. Teng tumpahkan baik. Nges geura cetak-cetak wae jelema. Halo guys. Coba sok buka pantau urang teh romantis, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama nuju naon? Ya aya geulis mama padahal geus buhang lu itu. Bapak itu ya hapun ternyata acan masak sok diantosan ke uang mambara digituan ih mama mani gelis mani cantik pokoknya soalnya bapak mamuang bika-bika deui sabab mama panggelisna sakit itu juga apa hatena langsung ngali ke majikan eureun ge gerona kebiku sih kebiku langsung salakina tidak teh geuning majikan itu tereli hezi kan langsung ke mama aja dong tuhi tu sanat meri tuhi mirasul hop pamajikan teh putar ke sat tuhi tu manat meri tuhi ruka sukun cium lemana wah tuhi caya tuhi apa nabanaya hayo mama aku cina janume bate isna hijanu mama tuh merah diketahui ya edan sekeluarga kan kayak kudu bisa caprak dengan putih halo angis era terus luna yang manfaatna cekap jam setengah kita ketemu dua poinnya dua umat Nabi husnudon yakin ku pengawasan orang bakal jadi kasayan yakin ngaji mas santren ketan ajengan mana dalilna dinanasio alaikum bimujalasatul ulam dua jaga akhlak nabi ku cara sinyanya eta ka pasantrenan sinya ka para ulam nah kita ketemu lagi di gelombang yang sama bae diapunten moal ibu apuntennya abi rewayatkeun da budak ngampurareun mudah-mudahan manfaatna sehat teraskeun Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamda yuafi amri kafi mazidah ya rabbana kama yang bagi kita karim wali sultani ya Allah Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya Allah hapunten dosa abdi anu caliwara ya Allah sehatkeun dohir batin abdi sakeluargi rezeki abdi sing barokah ilmu abdi sing manfaat nu paling penting abdi mun pupus sing husnul khotimah ya Allah tong diturunkeun kaawonan abdi kapun anak sing sadaya ngasing janglar hatena sehat dohir batina robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.